Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng tepang deui di channel Urang Garut. Nah, dina banget ayeuna sim kuring tos hadir atau aya nyincek dina salah sahiji lemur nyaeta lemur kampung apa itu? Pasir Honye. Nah, Pasir Honye itu aya sababaraha kampung di teh nya Pasir Honye, Kubang Badak, Kubang Dongkol. Kubang Dongkol. Mohon sareng Citalaga. Nah, dina acara ieu teh sim kuring teh sareng rencangan teh hoyong ngaguar carita zaman kapungkur gitu ta. Nah, untuk itu kita coba Bapak Dede kumaha. Janten kieu Pak maksud kadongkapan itu ada orang tanya ya tim kita lah kasebutkeun tim teh. Nyata hoyong upami istilah mangaguar gitu. Mangaguar karena naon anu silsilah lemur gitu. Ayeuna kan orang teh orang dieu gitu, orang Garut lah, orang lemur gitu. Tapi ulah dugi ka teu apal karena orang teh cicing dari lemur anu misalkan nah aya sasakalana naon atau ieu naon gitu kan urang teh ulah dugi ka teu apal. Mangkana abdi ngadongkapan bapak gitulah sepuh gitunya piraku ari sepuh mah calon paripaosna teu ngadangu mah tanapi kumaha. Ya maksud eta abi ka dieu teh gitu. Ya nampi kadongkapan salira gitu jang gede cicita. Nya namuna ka bapak istilahna ke kampung ieu Pasir Honye. Lebetna pangetan ieu teh lebet desa Sirna Gali. Sirna Gali. Moh, Sirna Gali ieu mah. Atuh kampungna Pasir Honye RT na RT 7. Bapak pisan RT. Jadi bapak teh sebagai RT sahabatna mah gitu. Kaleresan pisan Kampung ieu mah. Namun saterasna bapak ai riwayat kapungkur pisan mah memang teu rupina teu acan lahir da kawah papanayan oge lungsurna teh teu terang. Teu kayuswaan bapak mah. Jadi kawah papandayan pertama meletus tak upami anu pengkermah dina wangkin harita gen urang mun ka eta mah kasebutkeun dugdug anu kapali kulon teh nya lungsurna ka Cibeureum ka Cibeureum ageung teh kitu ka Cibeureum kanya panti payun di dinya geuningan was segala rupi aya gitu lah kamera teh kumaha teh di mana-mana teh dongkar gitu. Aya sepuh kapungkur aslina di dieu memang si Abah Halimi carikna di Lebah. Nah, anu paling utamina anu ngagaduhan ieu daerah tanah kitu kapungkurna Pak Haji Nasir. Sasakalana mah. Jadi sakampung pasar ieu teh nu gaduhna teh Pak Haji Nasir. Haji Nasir almarhum. Misalnya saya antawis ieu puluhan hektar we kitu lah. Berarti Nu ku Abah oge ieu teh 1 hektar. Berarti almarhum Pak Haji Nasir teh nupang ngeyang-ngeyangna di dieu we teh kawit-kawit di dieu gitu. Terus sepuh kala kahandapna saperti Abah Suhaili gitu, janten besan. Terus anu nggarap ieu Serang. Terus Aki Halimi di dinya nya kasebatkeun teh upami kapungkur mah kasebat kuncen lah. Kuncen. Aki Halimi. Tah kahandapna kalaresan di dinya teh aya hulu cai nya sirah cai gitu lah. Normal eta mah sirah cai teh. Di namianana teh sirah cai hadepan. Sirah cai hadepan. Malih-malih mah eta teh dicana kali itu kahandap dipeser. Dipeser ku palurah. Anu ngagaduhanana almarhum Osi ti Ciwaru. Gitu salarosna mah. Ai kapungkur pisan mah bapak teh da pengen cacan lahir, pengen bapak kelahiran sekitar nya dina wangkin ayeuna kana 70-an mah aya yuswa langkung sakedik mah. Kirang langkung. Da nalika taun 62 gubernurna Pager Betis gubernurna Amana Goromolan. Tahun 61 62. Aman Goromolan teh tahun 60 bapak mah tos di Pasir Kawao. Jadi di Sukajadi Pasir Kawao atau tahun 62 teh tos kelas 4 sekolah SD.
dari sekolah kapungkur mah geuningan da sieun teh sapolos ngaos nya Hutan. nitihna teh kumaha ayeuna aturan kedah rajin-rajin lah saya mantap ayeuna mah bade sekolah bade ngaos mulai ilmu teh bebas kapungkur mana seueur ka sieun atuh kadang-kadang tah di bumi teh dikosongkeun nuju zaman goronggolan mah ngarali ka saung-saung alih Di sawah atau di kebun. di saung Sarakola diajar gitu. di saung-saung teh ngalih gitu enjing-enjing wi bade magrib ngalih kali itu da sieun teh ku goronggolan peret santen upang simana nya ye simana goronggolan tapi kan sami jalmi Sama. dah calikna di gunung ai goronggolan mah nya masyarakat biasa urang upami tos ngajegog anjing alah norok-nok Oh, berarti upami aya suara. Gogok berarti gorombolan datang. tah kadang-kadang eta teh ciri-ciri ciri-cirina. tapi di daerah dieu mah nya alhamdulillah kubang mah teu kantos kadampal akhir Gorombolan teh. gorombolan teh teu kantos kadampal teu aya ceceng istilah jiwa teu aya istilah kebakaran kapan mau kapungkur gitu umpami ayeuna misalna aya musuh di Ciala kantos aya mubrik ban 305 sakompi percantan mubrik teh tahun ti payun teh nalika zaman gorombolan teh gitu tah bapak mah kantos ngajajak mubrik ka itu kapanimunan Bade naon itu? ngalih Ngalih. kapanimunan daerah dieu nyimpen di dieu Mobrik teh upami zaman ayeuna mah abri gitu tempat TNI TNI mobrik upami ayeuna kujang gitu kapungkur mah mobrik 305 di daerah dikintun gitu untuk keamanan gitu. Bapak Presiden ditugas tadi seperti ayeuna mah ka Timur ditugaskan ditugasna gitu ka mau ngajabi masyarakat Iya. bapak mah nalika waktu sarita kantos diserang di Ciala Di Ciala teh. menuju di Ciala diserang diserang antawis gorombolan sareng 305 teh sareng mobrik nuju upami telepon kapungkur OPR mun OPR upami ayeuna mah Wanra operasi iya. operasi kampung teh OPR teh Wanra ayeuna mah Wanra kan pemerintah setempat gitu pemerintah desa Bumde ieu non Koramil gitu Koramil Babinsa seperti itu mas itu bangitnya itu daerah daerah kasebat Wanra mah gitu desa kan sok aya Wanra hansip gitu iya tah kapungkur mah OPR kasebat tah eta teh petunjuk mobrik upami bade naon gitu namanya teh ngontrol operasi mun ngontrol gitu daerah anu teu aya anu teu kacalikan ku eta mobrik misalna ayeuna ka daerah Salam Nunggal upami ti Ciela Salam Nunggal Cilimus kilometer ai gorombolan kan lincah alabatan tina naon sapertos contoh urang nu gaduh bumi sareng gak bangsat pinter kena bangsat soalnya kan gorombolan sareng warga nyaru sami sareng warga wujudna oge campur gitu tah kawit mah bapak mah ti kawit tujuhan gorombolan teh eta mah ngukurun naon nyuhunkeun resiko saterus nyuhunkeun biasa blak-blak nyuhunkeun terus perang ieu mah gorombolan teu aya istilah tembak teu aya istilah bakar jadi henteu keras teu mung kadeunakeun saprakna aya upami disebatkeun lawan teh mah lawan eta mah brig teh tah eta mah yakin di Cibaru kantos dibakar pan kantos aya nu maot harita hiji terus Bangkalaya dibakar oge sami anu paling seueur mah daerah Cidatar di ditu ku gorombolan teh da beun tempurna eta mah lami hampir ti jam 8 sampai jam 5 subuh percantan mah adu bedil gitu biasa perang mun mah perang we gitu makanya waktu sarita teh bapak mah kantos ninggal mayit teh atuh waas asa mal nya kudu hieu mah asa moal kieu gitu bisa moal bikeun ka ayeuna tepang sareng salira kitu nya istilahna muka dieu nah kapungkur mah atuh bagri teh atuh sangadeg detir pokona mah tos maju ka poe tos sieun atos we ku gempeurna bade ngaos sesa kirang-kirang mah sakola oge sami tapi ayeuna apa pemerintah teh fasilitasi tos normal emang kantun urang keresahna kantun urang rajina
Kang urang kali ngadidik boh urang oge sami gitu jang menurut abah mah gitu dari sesakala eta mah model hadepan gitu nya aman-aman lah hadapan ada ya naon di dia mah seperti di daerah terus bunginya ya ada juri teh can pernah pepenak sareng juri Atau kita anak pun awi nya yo kapakep ku awi tidak teh kapubang boh pokoknya aya siap mah wengi jam 8 jam 10 aya wartos misalnya di tetanggi nya anggota bapak gitu nya warga bapak alah manghi juri gieu nanapun awi eta na belokan rupana segede anu naon kitu ngabalegedeg acan pernah acan aya aman aya sanes bangkong mah tah gitu punggul panginten namun sauwihna itu bapak teh aya katamuan mah memang kalintang bingah namun kan aya tamu mah salaresna mah upami saur agama mah kedah disirnakeun kedah dihormat laras-laras ka bapak teh na kalaresan pun bojo oge si ibu nuju mustame kan kumaha sonten ayeuna teh nya upami ka bujang uih puan tiasa ngaliwat heula teh sawias ayeuna mah panginten heuh ukur ngarokok oge recanak atur nuhun kopi oge sami janten istilahna teh panginten ieu mah kasebatkeun rezeki sararea laras tah kitu wungkul ieu mah iya eta mah atuh panginten mung kaayaan bapa mah sakitu buktosna panginten teu tiasa nyugemakeun sawala teu atur nuhun Pak ieu ge ku ditampi lagi lah kalintang bingah gitu sadeusna amin mudah-mudahan duakeun ku bapa upami eta mah ieu naon kitu upami kan nemean ieu mah dina teh acarana sing lancar segala rupina amin doakeun si panjang yuswa amin kalayan urang teh diparekeun rezekina bari melaksanakeun ibadah sakitu sabab apa yang daya titip teh dai masihan artos masihan naon-naon mah cenah teh radeun see di pasihan artosna mas hari geus upami di pasihan ilmu mah panjang mudah-mudahan sih manfaat amin mudah-mudahan gitu sakitu wungkul di bapak mah panginten tah cuman Pak ieu teh kan kantos ngadangu mohon ti payun saurna mah kantos aya panyakit sapertos covid gitu Pak jadi si kasebatkeun pandemi gitu Pak gitu, covid anu ayeuna jadi warga anu warga teh jadi seur anu ngantunkeun kitu kapungkur gitu nya begitu lengkap kayak kitu enggal keneh sate acan covid gitu Pak tahun sabaraha gitu eta mah sanes covid atuh kasebat tong un teh tong un mah nya teh seur bapak teh wartos dipun bapak tah cenah ieu di dinya teh di astana Paliwetan aya 2 3 salubang di kuburna teh dateng teh ka bojeng teh nyata ku sieun pangintennya puluhan eta di dinya gitu Paliwetan eta Paliwetan Kubang anu pali handap astana lah da ku apa teh Yuswa ari tahun mah ngang wartos ai covid mah pan wayeuna tahun janten panginten nya salah sawios wabah oge pangintennya banyak salah sawios wabah kapungkur mah disebatna panginten nya tong ku aya nama aya bahasa adu modern panginten kangge aya mah naon kana dupeng kana teh saatosna kopi teh naon dina TV teh ayeuna omikron lengal eta ari saresna eta teh wabah taun apa ari taun teh eta teh berupa jurig atau penyakit gitu Pak. Penyakit lengkapna gitu gemprak upami dina hayam mah tetelo. Jadi sama patepa gemprak tetelo gitu janten merasakan penyakit menular tapi mematikan ya gitu. Jelas. Ya pandemi disebut adalah pandemi baik itu di sana nama. Mohon. Da ayeuna mah pantu biru pigeningan. Mohon ayeuna mah. Sapertos flu oge bareto mah geningan jangar hulu. Sebatna. Ayeuna mah kan janten flu influenza lawan Tabah mah hampir-hampiran tuh tiasa nyebut pinggiran oge. Gitu. Tadina gitu. Nyeri sakit sirah teh. Sakit sirah. Migren komo nu sabelah geuninnya. Aya. Kapungkur mah jangar. Gitu. Eta teh damangna teh kubur dek oge cukup. Masalah ka rumah sakit. Mohon aya mah panginten tos naon
panyawa tetes ngaregenerasi gitu gitu. Ayeuna panyawa teh. Jadi urang teh dongkapna panyawa teh terang. Mun Teu aya oge teh terang ku Allah teh gitu. Kersaning Allah eta. Mohon urang mah mung sakadar kahoyong. Naon kahoyong teh? Hoyong sehat. laras eta. Hoyong bunga. Hoyong. Oh, 3 rupiah kahoyong gitu. Panjang umur kahoyong tapi aya Allah teh nakdirkeun mah ka urang. Isuk ngejong teh nya neh. Gitu. Laras Pak. Nah, Berarti memang ari sapertos panyawat gitu pandemi banyak di kapungkur oge terus saya gitu. memang aya benten nami. Mung benten nami. Benten nami. Ayeuna kan situasi oge kan nuju pandemi gitu urang kalau samenya nuju diuji ku Allah. Diuji muhun. Mana anu kiat sareng teu kiat. Muhun. Eta unggul. Kiat panginten ka Allah insyaallah. Mana urang kadah caket oge ka Allah gitu. Sabab nu ngusikeun nu malikeun teh siang sareng wengi Allah. Dongkapna panyakit Allah urang sangakeun deui we ka Allah gitu. Kan ai sabar mah di pasian panyawa teh janten ibadah sami. Mohon gitu. Janten kiparat cenah kitu. Upami sabar. Upami teu sabar aral subhat ya kesempatan kasihan panyawa cokudak sakardik wah dus di curu jeung ieu kitu. Teu nampi eta mah kana papasten, teu nampi kana ujian di Allah gitu. Menurut Abah tapi ai Babah mah kan intinya teh sudah ku bakal bisa sepi ku pengerti teu bodoh-bodoh acan. Salira dongkap ka Abah ieu alah isina mah kantenan ieu teh daek salamet tah. Simbeungar Amin. Mudah-mudahan. Panjang umur gitu. Abdi ge kan nya gaduh informasi gitu tadina gaduh informasi. Mohon Kaleresan panginten nya Bapak sepuh gitu. Teras kaleresan teh sebagai ketua RT gitu. Ayeuna kan upami dongkap ka hiji lemur kan tetap gitu kan aya laporan ka RT gitu. bilih kan kadang-kadang awan sangki gitu nya ribet aya naonna gitu tah. Nya kita panginten nya kaleresan sabari kieu we ngobrol ngopi gitu. Aya saya nah. Kan silaturahmi mah silaturahmi gitu silaturahmi. Tapi kencan seueur leuteun mah. Gitu. Diutamikeun. Da tamu teh sajelas mah kana dihormat ku sanes pilih bumi teh. Kan alasan pilih bumi na nuju teh. Aya oge. Ieu mah tuh Aya sanes kopi lah ditampi Pak. Mana mah ngasok. sanes tamu atuh Pak ieu mah aya disebat tamu lah. Kaitang baraya. Kaitangnya gitu urang teh. Kaitang baraya silaturahmi teu kasebat tamu gitu janten istilahna mah teu kedah ditata dijamu gitu biasa we gitu mah da abdi ge ka dieu teu barang canak teu anu kasebatkeun ka sepuh di gitu lah. dongkapan kalintang bingahna sing sering malih-malih mah insyaallah mudah-mudahan kapayuna pada upami ieu lancar misalna aya lancar ka ditu ka dieu nah gitu misalna tenan agung dana nama upami insyaallah kan sok pamrih jami insyaallah contoh kieu Bapak kadongkapan di Panamal kacamatan. Paim saukur nu gaduh HP data. Waduh. Soalnya teh. Kapan otomatis eta ka data HP teh. Mau harga teh. Salira cek yang gaduh HP gaduh. Sok nomorna ka Abah. Catatkeun itu geunya. Bade masih ande naon Abah tuh coba. Ayeuna mah. Bade sumang linaon Abah. Wallahu alam. Abah mah tugas. Mun gaduh HP Pak bakal disaratkeun ieu teh kana pasikeun ka Pandawa Kacamatan gitu. Malian mah di Bayongbong rakana bagus. Anu kadang ada ti payun teh. Bapak ge sami. Atuh pacen abdi ieu kan engalkeun payun. Da ieu mah sanes jalurna Pak Im teu Pak. Nah, gitu soal rezeki. Nah, gitu. Untuk disangki-sangki teh dongkapna teu aya anu ge sami gitu. Insyaallah Pak mohon. Da kapayuna mah kan seueur keneh atuh Pak itu acara teh seueur keneh gitu. Jangan ngawitan begitu ieu mah ngawitan ka palih dieu gitu kaleresan dongkapna ka Bapak. Mohon banget. Calong teh mah para tokoh gitu pada di istilahna mah di pamrih ilmu na we gitu lah lewat mohon tangan pamrih ka kubang mah ya. Sok main ngagalak ka wae kan kumujeng. Mohon. Sesepuh di kubang. Mohon. Haji. Kamu mau teu ngagalak ka sadayana. Eta ge aya informasi miwarang ka dinya gitu cuman kelah ka payuna gitu Pak. Insyaallah sadayana para tokoh pada dieu teh
Sareng Abi ieu, ge deui Pak. Danana teh cenah aya. tapi kayak didokumenkeun nya seperti aya kamera gitu supados kahiji na pangiling pengintennya kanggo marurang kali ayeuna gitu da baru ka santri Oh, seueur oh. kumaha mah di madrasah kadang-kadang Mohon. teh pasti ngeueung dan ari tos aya dokumentasi nama gitu Pak janten pangiling teh gitu kan kadang-kadang murang kali ayeuna teu terangeun bahwa kapungkur zaman geromolan teh kieu di lemur urang teh janten henteu mung ningalina buku sejarah di sekolah hungkul gitu kan ari nu dina sejarah sekolah mah kadang-kadang daerah batur tapi kan iman di daerah urang kasebangga gitu geromolan terang seruk belukna itu jeung duikeun ka lungsurna ge mohon ngawitan lungsur di Parecanten mah di daerah Mangkalaya di Gunung Puntang teh Gunung Puntang anu kapungkur aya pesawat tah eta pesawat murah mohon tah eta tahun sabaraha tah tahun 22 akhir genep 2 akhir nah ngawitan pagar bisnis teh teu pagar betis pan kapungkur mah kieu ku senjata sapertosnanya nah buat terungsur nah itu Allah mah waktosna widi mah gitu urang nah ari ku awi sapotong maksudnya mun kan nyana kapungkur mah tongkat kasebagna teh bambu runcing nyak sebatnya tongkat nyanak abi pan hiji sewa anu panjangna sekitar 2 meteran lah tungtung naon si tungtungan teh seketan gitu pada pagar betis teh nabut kawon kuno kitu ieu teh si goromolan teh lungsur tah ku kohkol ku disadana kohkol kayak sieun ku eta mah ih moalnya lungsur atuh pamitu sieun mah dina tahun harita istilahna teh kan nggak berusut lungsur sadaya baru dugikeun keamanan dugikeun ka ayeuna mana kada ageng syukuran salira mah moal mengalami tah Pak gitu pang nabi tiasa nah aku berdieu teh sieun ari ku bambu runcing sareng ku kokol di sana sieun aya naon tah idin Allah teh teh aya deui jalan saur bapak teh tadi panyawat dongkapna ti Allah asalakeun deui ka Allah eta mah derma upami eta mah secara syariat tugas di pemerintah di Gunung Jaya ada mau saung teh aya dina pasir legok gitu nya dina pinggir jalan di saung ngadamel namina teh gitulah limaan gitu kilometer hiji berarti dikuriling gunung teh untuk dikuriling di benteng supaya ulah lungsur ka kampung ulah lungsur ka daerah teh sieun pan istilahna teh ku kokol teh pancuk Allah teh geus cenah waktuna ayeuna mah salira teh tapi mararaneh teh sok bara turun ayeuna mah ngahiji di lemur pan lungsur aman saur bapak oge lungsurna teh kawitna ka daerah Mangkalaya gunung Mangkalaya di Gunung Puntang tah kumaha goromolan ngagulungna di Panimunan Parecanten teu Panimunan Cisurupan pasar astagfirullah didinya teh markasna begitu nya Panyimpenan goromolan didinya teh ngaratos Parecanten mah goromolan teh tempat kumpulna segala rupina didinya tah didinya mah paling inten ku pemerintah teh salira di mana kulawargana anu da sami seperti urang atuh di gunung oge kulawargaan itu di jadi urang kalihan jadi seperti aya lemur di gunung teh jiga lemur di panginten kitu nya aya saung-saung itu aya keluarga aya istri pameureut nya mohon atuh da urang-urang keneh ngitihna teh cuman anjeunna teh misahkeun diri ti lemur ka gunung mohon pan kitu sasakalana teh wartos abah mah Pak Soeharto sareng Pak Soekarno teh Pak Soekarno kitu waktu sarita teh sareng Kartosuryo Kartosuryo presidenna ti payuna presidenna goromolan teh Kartosuryo Pak Kartosuryo teh wartos wallahu alam laras sareng teu nama tapi janten kelas sekolah riwayatna teh Pak Soekarno Presiden Republik Indonesia Pak Soekarno pagedurukna sareng Kartosuryo presidenna goromolan gitu bang intenya tadinya aya perbedaan pendapat bang intenya lamun maneh menang di Indonesia nya ngolah masyarakat lamun urang eleh langsung urang dari presiden di gunung
Atos. Jadi aya perjanjian Bang. Aya ucapan Bang itu nya. Naon kapungkur mah nya Dai tai itu gitu kapungkur mah Islam kene. Oh, dai tai Gitu. Da urang kampung tuh seueur nama da. Oh, kapungkur teh. Daerah gadah ngabungkur mah terang so teh bapak mah nitina teh pun lanceuk mumara ka ditu. Ka daerah Ka gorombolan pisan. Lungsur ti gunung. di gunung. Jadi terang ceritana Bang itu. Terang eta malih mah waktu anu di Ciwaru oge digempurna teh ku ayeuna. Kumantan Goromolan. Ku kolomnya nuju dinasna dan nuju. gorombolanana ku ayeuna sadinya. Kadinya. Itu seolah-olah upami uleman mah kitu ayeuna mah kedah ngabakar eta Ciwaru teh. Lai gorombolan di dieu mah seperti kekeluargaan teu ieu. Sakitu panginten ti bapak mah riwayat hidup bapak mah kitu anu kayuswaan gitu. Alhamdulillah Pak. Kirang sareng langkungna saupami mah hapunten anu kasuhun kasamira gitu. Hatur nuhun Pak. Sami-sami. Acana saatosna hatur nuhun ya kersa diririweuhan gitu ku ieu ya. Nampi. Hatur nuhun mugi apa elmuna gitunya. Elmuna kali cariosan sejarahna gitu tiasa janten pangeling we kangge marurang kali ayeuna lah khususnya gitu nya bahwa nya geuning ku ayeuna mah deketin sapertos kapungkur gitu bahwa di daerah urang teh aya anu sapertos gitu tim mimiti ti kawitna pandemi gitu kan anu pandemi versi dulu teras gorombolan segala rupina gitu mudah-mudahan ku abdi didokumenkeun tiasa janten pangeling gitu kangge generasi nu salajengna gitu Pak. Jen zaman ayeuna mah bade diajar bade ngaos bade naon teh tinggal prak bebas sareng pungkurnya. Jadi buat generasi ayeuna teh kudu nama bersyukur. Saatosna gorombolan pan aya deui upami panjang mah kali teh apa. Tapi tahun-tahun 86 salah pendarapan. Kayak tama kapayuna Kapayun tama. Asli kumagi ieu terbatas deui Pak komen mah. Terbatas. Mangga. Hatur nuhun pisan ieu Pak. Insyaallah sami-sami. Hatur nuhun pisan. Kesimpulan kesimpulan nama jadi buat para generasi baru gitu kan. Jangan malas belajar yang rajin, gapai cita-cita yang tinggi. Karena orang tua zaman dulu itu pengen menimba ilmu itu sangat susah, takut, bahkan selalu dihantui ya Pak ya. Sama yang lain gitu kan. Mungkin itu aja pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Dan juga membawa berkah buat kita semua. Amin. Pada inti nama pingeling pikeun urang lemur. Pangeling keur urang lemur jeung kudu panceg pageuh nyepeng lemah cai urang ulah sampai ka katularan ku budaya nu luar gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.